Halo Baraya, satu acan ditonton, subscribe helanya, atur nuhun. Punten, punten, kamarana ieu teh. Keluar euy, Sujang, keluar bayar hutang. Nu ngaleungit wae, didatangan ka imah tara aya wae. Keluar sate Sujang. Aya naon, Pak? Aya naon. Mana si Sujang kita keluar. Teu aya, Pak. Teu aya loba alesan. Yuk bayar hutang. Lain nyumput wae. Dengekeun heula, Pak. Tuh, imah si Ujang mah bae ditu. Nah, jadi nagih ka imah abdi wae geus 3 kali. Ieu teh imah abdi, lain imah si Ujang. Oh, gitu. Sugan teh imah si Ujang atuh. Teu dapantona meuni sarua pasagi. Mun ganti geura. Ya suka-suka abdi atuh, Pak. Bumi-bumi abdi. Sujang, keluar maneh. Bayar hutang. Tiap ka dieu nyumput wae tara aya. Aduh, kumaha nya? Abdul geus ka dieu. Mangka acan aya keur mayarna. Kewe isuk pageto mun geus aya. Nyi, mangbejakeun ka Pak Abdul. Mah keur teu aya gitu. 1 minggu kemudian. Assalamualaikum, Pak Abdul. Pak Abdul, kamarana nya? Iya abdi Ujang, Pak, bade mayar hutang. Tuh geuning si kasebelan. Rek mayar cenah. Ari urang ka imahna nagih tara aya wae. Awas ya ku aing dibales ya. Mah, bejakeun papa mah eueuh gitu.